tutur kang tinutur catur gentreng kang dados cinderita hacarios di kampung Tumaritis ieu sastra jingga sareng dawala baris ngajug-jugkan nagara Sekar Umbe inggih margi kayaanana ieu Prabu Jinawaya nuju tedamang wales ananging Kilurah Semar Badranaya sareng Dewi Siti Raden mah parantos ti payung ngajujugkan nagara Sekar Umbe atuh ieu sastra jingga sareng dawala dikantunkeun ku Kilurah Semar Badranaya mangga kersana. Sampurasun rampes kumaha kayaana euy jalakeur alhamdulillah aya hibar Kang syukur ai jalakeur mah euy ai Kang Uu sehat Kang Uu sehat alhamdulillah cager oke kumaha ya warga YouTube sadayana anu di bumina sewang-sewangan calaker mudah-mudahan sadayana aya dina kayaan sehat walafiat euy amin amin kamana ya netizen kieu biasa sok aya Kang Cepot di dieu teh kamana atuh Kang Uu dikeuna sare keneh meureun moal henteu coba sik dilongok euy buset ini sare keneh jigana mah ya salah sih ka dieu ya dieu ini jorok-jorok pisan ampun euy ka dieu euy sih buset jiga singa karek udang oyah kieu karek udang dulu keneh nyong geus ngaronda peuting jeung si gareng euy naon si nyong oyah kieu karek udang sare dulu keneh peuting ya nyong aya kejo henteu tah pun si Cepot mah ya ai tas udang sare mah mandi imah kalah nanyakeun kejo blon jorok ya beri bedeung sih udang sare mah biasa beri bedeung keur make kejo eueuh emang mah teu ngejo henteu tah aya tibang merekeun surat merekeun surat mang naon kitu isi suratna kieu cenah suratna teh tulisanna teh jang Cepot dawala bisi rek dalahar mah nareangan we sorangan buset baru kurang aing anak hayam meureun kudu kokore kita ngorean sorangan Kang ampun mandiri aduh emang emak jeung bapak kemana sih dia cenah eta aki teh gering hijina we teh teu cager emak jeung bapak jeung si gareng tadi tuh rusuh yang ngaranna oge kakolot yang ngaran kakolot bener teu kabur we meureun ngejo ya dengan sok ninggalkeun surat unggul gitu ya ayeuna mah kumaha urang nyusul ka ditu urang nyusul ka ditu kan ieu naon nagara Sekar Umbe Patunya ho jalanna lah
Kosunya jalan wae sudah wala. Tenang saya, manuknya saya. Nyaho bisa jalan mah moalnya sapisan. Wah, manuk bangu. Oh, manuk bangu meureun teh. Keur matara unggal poe bisi kumaha onam panho. Nah, beres Del. Pan urang teh rek ngalongok nya. Heeh. Pasti meureun ditu loba dahareun. Bener, nu gering mah loba nu ngalongok mah. Ngaran jelema beunghar apa laki Prabu Jinawaya mah jelema beunghar. Urang jajan baso di Del. Bakal subuh pokona mah. Tah yang beloana teh buka lancet teh kieu ya. Teu hidang emang geus cepet mah. Di mana-mana ge ngalongok nu gering mah. Babawaan barang bawa. Mah buah-buahan mah roti mah. Oh nya ieu mah kalah rek ngariweuhkeun nu gering. Kalah ngadon rek barang dahar. Aduh, ampun. Nya rek nu dibawa sih keur usum kiman. Nyong. Usum balangsa, usum konora, corona. Usum kopet. Covid 19. Eta pokona mah lah. Balangsa pokona mah. Ribuh. Rungkan Siti. Atuh ya. Geura mandi heula geura dangdan. Ini bau eta bau domba. Domba ge teu mandi mahal geuning. Hayu si beungeut dangdan atuh sing rapi. Eta dahdir ka mana aduh. Belek si beungeut heula atuh nah ngerakeun pisan. Metak si cepot mah eueuh awe nu bogoh teh kitu tah jorok. Ampun. Ayo. Urang ka ditu urang nyusul ayo. Mampana ieu sastra jinga sareng dawala anu maksad bade ngajujukan nagara Sekar Mumbe. Heuk urang teundeun dihandelem hieum geusan sampeurn cak urang tuna dihan juang siang geusan alaeun. Urang gentos winursit gantiawara kocapa wonten di leuweung awi gledegan. Maklum di satengahing marga jarang kasabak ku jalma. Atuh aya aleutan begal anu ngadon neangan kauntungan bari jeung ngarugikeun batur. Lumampana ieu para begal. Aisyah kumpul rangga begal dina waktu ayeuna. Ieu kumpul. Kumpul dulur nu sanasih. Urang ngabegal ngabelaan beuteung tibatan urang lapar kalaparan. Hei dulur-dulur nu sadasep kala metek kala jebleh kala membleh. Kumpul. Ayeuna urang ngabegal ekonomi geus krisis. Ayo sadaya kumpul. 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 Siapa kumpul. Iya kumpul. Urang ngabegal.
kayan kieu teh euy duh. Ka sakola biasa aing dagang ager ngasong. Da sakola ge mah ditutup euy. Jadi barudak teh sakola online ayeuna mah. Aing rek milu manggung, da di mana nu hajatna euy. Ripu rungkad siti udah. Segala usaha geus dicobaan. Pokoknya usum ke imah pisan penghasilan. Jaba aing di imah dituntut wae dituntut ku pengabutuh. Budak kudu jajan, can kudu boga beas. Can oge mitohangan saukur sa motor tuh we ka aing lu. Ngageulehan wae pedatu usaha aing. Lamun ngaku nafsu teracun oge ku aing mitohan lah. Bakat pusing aing lah. Keur mah sakola online pan butuh kuota rajin aya keur meuli kuota HP-na eueuh digadekeun jeung sektor emo jeung beas jeung bayar listrik. Wah jangan aing meuli asa rek bitu ye sira aing lah. Gara-gara kopet nekat aing mah rek ngilu ngabega we gitu lah demi anak demi sekolah anak supaya kaparaban lah. Hei kumpul kali mau dipalan ayo kumpul sinjang gede ambang dasar nu harera di anggoku boga galuarang di karawang basa eta mojang nu rambut nagaling muntang sinjang kajauhan eta mojang di karawang sana ngalangkung hari angkat ngagandeng hari nyepang saputangan siga mojang tipiangan. Waduh ibat kurang ngabegal uing geus rupa-rupa wae euy leuh. Saha ieu? Hah? Ngaran teh? Abdi nepangkeun anu ngaran abdi Kesya. Waduh Kesya naon? Hah? Ngaran teh? Kesya pada Kesya lembut. Ih, Kesya atuh teh mah. Ngaran teh Kesya. Eta mah ngaran peuting. Oh, lamun beurang Asok. Wah, Asok buset. Ini jauh pisan. Ya. Ayo maneh boga keahlian naon euy? Abdi biasa tukang rias. Waduh, tukang rias pengantin. Sanes. Sunatan. Sanes. No sih. Tukang rias mayit kopi teh geuning. Jore Ya. Nahan sih nanya wae. Oh, muni sobong pisan. Aya maneh kunaon rek milu ngabegal? Apan jaba sepi. Apan loba nu pae? Ya piraku aing kudu ngarias nu maot. Banyak kumawe atuh kur kieu mah. Hanya juara syarieun ini. Lamun maneh rek ngabegal dina bagian naon? Abdi mah dina bagian ieu we. Bagian naon? Bagian konsumsi. Iye, merupakan acara eta meureun. Kumpul. Adia hei. Batur kumpul. Malam minggu malam panjang rame dinu kalian dalam dongan kerhiburan sana persis di berang surat kandang mani bangbrang bunyi bima mojang lenjang aduh minggu digoyang goyang Karawang
geus rupa-rupa wae aya babaturan aing euy. Tadi jabrig ayeuna lenang. Aduh. Saha ieu teh? Uing. Heeh. Nepangkeun uing teh MC euy. Waduh, MC sorana leutik gitu. Heuh, saha ngaranna? Uing Acim. Acim otak. Ayo mana sok nge-MC di organ? Teu bisa uing mah. MC di Jaipong. Komo. Di Golek. Komo golek teu ngarti MC na kumaha? Di Degung. Teu bisa uing mah. Oh, ayo mana nge-MC di mana sih? Abdi mah sok nge-MC di musola, sok aya nu maot innalillahi tah eta abdi mah. Curi deh ah. Aduh, ampun aduh. Nuhun heula yeuh. Kumpul heula. Diuk. Maka. Jadi kieu ya. Syukur bagja kumbayangan maneh geus karumpul di patepatan deui. Nya. Ayeuna tibatan urang teu dahar, mending keneh ngabegal. Nya biasa ngabegal. Sabab ekonomi ieu geus krisis, usaha ge hese man. Tibatan beuteung teu kaeusian mah. Lapar tuh nama dai beuteung teu bisa dikengkenya. Urang nekat we mah ngabegal. Siap. Ayo, wayahna nyumput di depuni. Sasaja manu ngaliwat ka patempatan. Begal, pentah harta kakayana. Dibikeun syukur, dibikeun paksa, lamun layang ngayakeun tindakan wayahna paehan. Ayo, kumpul ayo. Nyumput. Hayo kumpul babadagna. Lampahna ieu para buta anu nyarumput tina rungkun anu baral. Kacarios ieu cepot lan dawala dugi ka ieu leuweung awi geledegan. Ya. Naon bener ieu ka di jalanna euy. Hayo lah ka dieu bener hayo. Aing asa ieu nih asa teu percaya ka di jalan euy. Aduh. Aya asa ieu non. Da isti sieun ieu. Cing percaya we. Kuring ya kalem urusan jalan mah. Manukna kalem. Oh, segala manukna. Si pekek ni kuat teu percaya pisan aing Cicing kalem. Lain asa beda lain kali jalana ieu mah da leuweung awi geledegan jelema pisan diisieun deh si demes. Cicing we naha? Kalem moal nyasak ieu. Sayah manukna ngeunaan jalan mah sayah. Kos nu heueuh we Kamari oge sian labuh nyasab wae Aya atun we tenang saya manuknya tenang. Buat balik ka Jatisari aya peken kalah ka Johar diledek ya. Kalem percaya mah. Wah, percaya hitut meureun Duh, ampun aing muni asa deg-degan ge ya. Coba lapar. Bener ya ka di jalan ya. Bener pakai kalem muni ampun Sawak imbal wacana sapratenepun ieu para buta anu nuju ngintip dina rungkun anu bala parantos ngadoho-doho tita tadi tuh, si aing yang geus aya hei wae pan. Saeta. Saha? Aing mah. 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 Saeta.
Tungguan. Oh, sasia. Gede. Bang. Ulah kaget, sia. Saya tuh. Teuing, Pak. Itu ibu Mang saha aing anu boga wilayah ieu are ka mana sia punten memang ngiring ngalangkung abdi teh jeung Punadi are ka mana sia iya bade kan negara Sekar Mumbe bade ngalongok nya bade ngalongok pun aki sangeuna sia liwat ka wilayah aing mawa babawan beureun ih gun deuk ulah keur usum kieu mah boro-boro usaha ge harerese teu mungkin piraku sia rek ngalongok nu geuring teu babawaan mah. Ih, kok teu percaya. Mainnya sia rek musingkeun nu geuring. Da emang si pake kemah dieu make geus di niatan. Sia omong gitu pisan kalacuk deh. Kaliekeun sia nu ku sia dibawa. Lamun sia ngalewat ka di patempatan kudu mayar. Buru sia. Teu mawa teu moal naon teu mungkin haye buru kadikeun oh Del naon begal teh ieu mah Del cek bener sih teh ulah kadi jalanna kade jeung geus muni ampun semuni so tau pisan manukna manuk piit meureun gitu. Geus kumaha tuh tinggal ya. Geuning ayo maksa aduh kumaha nya. Tapi kalem. No. Itu hiji urang duaan. Pan urang teh anak Bapak Semar. Kenalara ora kena pati. Bapak mah sakti elmuna, ilmu panemu jampe pamake aji rasa perasaan. Wah, heueuh nya. Bener. Santuna bakal ke anakna nurun ilmu lah gitu nya. Ya dia bener. Aka wanita. Ya wani tenang lah. Mana itu Del? Oh nya wani kalem cicing ya. Hok cangkram ayo. Ya. Kalah lah rapat si goblok. Ya, Mang. Sini. Punten Mang, dewek mah milu ngaliwat doang. Wah, teu bisa. Bikeunkeun harta kekayaan, dibikeun nuhun terbikeun, dipaksa, lamun ngayakeun tindakan dipayah wae. Baten aing dipayah kabur. Wah, kitu kahayang mah. Sok lawan hiji-hiji. Del sia heula. Si goblok. Ampun. Hayu sia rek kumaha? Oh ya, uing mah jiwa satria teh geuning. Satria naon? Satria baja hitam. Wah, sia. Woi, mana pasukan? Hei, kula. Kumpul woi. Goblok deh.
kabur ke mana sih ya? Hei, ayo, kepung, tewak, ayo. Luan, ayo boro. Ulah kabur, hei. Asya, gila kayak bencong lu. Ayo kemana sih ya? Waduh, perlu dilayanin lagi kita sudah ya. Ayo sih. Ayo sok, ayo. Bikinkeun mang harta kekayaan ini koret-koret ting sih. Wah, berak bencong abega. Ampun aing. Aduh, bikinkeun we alamun hayang ngaliwat mah wingker mah tara manggung, tara ngarias, ujob. Minta atuh duit. Buker usum kieu mah a wae. Neng. Kayak geuleuh teh nyebut neng lah. Bur Kodok ya. Iya. Kodok ya. Eueuh. Kodok eueuh. Hei. Eueuh meni koret pisan ini. Atuh naha? 2000. Eueuh, bener 2000 dadah. Ulang. Meni koret pisan, buru. Neng meni diserodotkeun. Ini ampun. Eueuh, koret pisan paksa ya. Ieu Bu teh. Cibak-cibik wae. Aya nu menjelut. Si goreng teh lalaki. Meni ulah sok ngabukar-bukar rahasia. Teu sopan ini. Dog. Ulah cibak-cibik wae ini. Aing batu ya. Buru. Ada. Buas ya. Halak ada. Rek kemana sih? Kamera tuh larek diurut ye. Kepung woi. Aduh, celaka. Kepung woi. Cilaka. Woi. Siap woi. Ayo rek ka bola sia. Ampura ulah naon. Siap woi. Wah, siap. Modar siap. Woi, lu kabur woi. Becir lumpat saklumpat lampet. Aku penak sareng polisi hutan anu ngaranna Pajumsan. Dawala dugi ka ieu patempatan kitu kayaanana. Hayo buru. Gede, kuliti heula wae sia teh. Hayo buru.
Aduh, kunaon, Jang. Aduh, Pak Jumsan ya teh. Polisi hutan ya. Iya, naon Jang. Iya, kebenaran Bapak keur patroli ya. Aya naon? Meni haruha hareha kitu. Tuh, aduh Pak, tulungan Pak. Wing di udag-udag begal. Waduh, udag-udag begal. Di mana kitu Jang? Di ditu tuh. Belah kulon. Ayo ujang jeung saha? Jeung si Cepot, jeung si Pegek, si Demes. Oh, kemana sih? Justru eta tinggalan boting digebukan. Nukang. Diuk. Del, tuan Del. Yes, ya mah. Pisan kalajek deh, dihidang pisan, lanjut ditinggalkan digebugan, mana nama kos teh ngomong teh, anak Semar mah tenang cina, ilmu penempuh jampe pamakena teh, kos teh jika mengaruhan teh, aing di sanghareupan ku eta mah kabur ban, nya masih rek dipayan mah ngisian, wah, meni tega pisan kalajek teh, no Jang. Pak Jumsannya, Pak Polisi hutan. Nuhun lagi kelarisan bisa lu. Itu kayak begal. Udah begal. Belah mana Jang? Tuh kuning tuh. Adi tuh. Meker. Bagian Pak Jumsan mah. Tenang, hai buru. Hei. Kabur tewak. Ulah kabur. Iya. Nah, si Aet keluar. Wah, nyanak rombongan. Tidak. Polisi tidak ada deh. Iya, Pak Jumsan. Iya, jamnya tadi ta. Iya mah biasa non ngangkai mah Jang. Geus aneh mah Jang. Penjahat RT 3 tenang ya Pak Jumsan ya. Percayakan Pak Jumsan polisi hutan. Tenang. Wah beres ya. Tenang lu mah. Tulungan Pak, tenang. Duh. Del aing cek aing naon salah jalan sia teh so tau pisan sih. Nyatilu lawan wani ayeuna mah tenang, mau dekeng uing oge. Mapedil polisi mah. Jang. Kudu mapedil. Bapak mah. Tenang we, tenang. Lawan. Ayo tuh Pak, cinggal aja. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur syalamu laga. Harus sebelum kuas banyak buat saya. Sebanyak. Naon? Muli gelut pisan Pak Jumsan mah ngeunaheun. Aya aing digebugan heula, dikurutuk heula. Sia dilompat di heula. Ampun Bang ditiup. Rame. Aduh Pak ya. Kuring rek lanjutkeun perjalanan ya. Yang kade di perjalanannya sing selamat sing nepi ka tujuan kade
Ayo begal deui. Iya, Pak, ayo, Pak. Nyong, nyong. Ayo. Sampurasun, Pak. Habis. Ayo, sia. Lu kantor polisi ya.